Wargi harita emutnya simkuring manawi wargi ogi emut waktu harita antawis tahun salapan genep 1808 genep aya kejadian anu gujrudnya waktu harita mah pan TV teh mau aya sababaraha hiji lah gitunya stasiun televisi gitu. Harita teh aya kejadian koruptor kabur tina tahanan di Panyara. Nu namina teh Edi Tansil atanapi Tan Yuhong. Nah, yuswana waktu sarita kira-kira 43 tahun. Nah, waktu saritanya kiwari mah panginten tos antawis 70 tahunan lah langkung gitu tahnya. Tapi harita wah edun eta nya ari merugikan negara teh saurna teh 1,3 triliun.